Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Babul itikafi. Ieu babrek mertelakeun itikaf. Al-itikafu. Al-itikaf teh sunnatun. Eta hukumna sunnah. Muakkadatun. Anu dikacidakeun pisan. Wala yasiru. Yang tesa eta itikaf illa fil masjidi kajaba di jero masjid diniyati kaduana kudu make niat wa qallu jeung ari saltina eta itikaf langgodu nyaeta tajidu anu leuwih eta sakiceun ala tumanina fi sholati kana tumanina kana sholat watutlabu dianjurkeun al-muwazabatu ngabiasakeun alaihi kana eta itikaf ulama dakhala setiap asuh manehana al-masjidah khususon utama di Ramadan dina bulan Ramadan wal asharil awakhir yang terutama dina puluhan anu akhir dina bulan Ramadan eta leuwih utama sholat di Lailatul Qadri karena neangan benaran Lailatul Qadar walukulu bernabatalkeun kana itikaf nawal azimahu lima wasakaru sejen mabuk hamdan walina hajar wal kufru wal kubur wal jununu wal kelo na'udzubillahi min dzalika wal haidu wal nifasu wal nifas wal huruju wal kalwar masjid ila mudri lawasla yaudu illa idha atlaqa kajabah lamun ngabebaskeun si jalma bukan eta itikaf niyatin dina waktu niatna wa kharaja keluar masjid azimah bari ngajar ala rujui karena rek balik deui lahu ka masjid kitabul haji wal umrah ya bila nungtungkeun waktu puasa Ramadan ditungtungan ku bab itikaf. Sebenarnya bab itikaf lain bae. Itikaf ieu lain bae ibadah dina bulan Ramadan hukum.
Ya salah satu bentuk ibadah nyata iktikaf. Naon hartina iktikaf? Iktikaf teh nyata cicing di jero masjid bari niat ibadah ka Gusti Allah. Sakali deui Nabi sebut iktikaf teh nyata cicing di jero masjid bari niat ibadah atau sebaliknya. Jadi itu disebut iktikaf teh nyata ibadah ujaran cicing di jero masjid. Sekali deui mun disebut iktikaf teh saya ibadah, hanya ibadah ieu nyaeta carana ujaran naon cicing di jero masjid. Nah, khusus ieu mah umatna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aya ibadah khusus kudu di masjid. Ya. Salat kudu di masjid. Salat di masjid harus di imah menang, di jalan pasampangan, di sawah menang, tuh. Puasa di mana wae menang, ngaji Quran di mana wae menang. Tapi aya ibadah anu khusus ieu mah teu menang di luar masjid. Naon ibadah i'tikaf. Jadi i'tikaf diayakeun dalam masjid salah satunya adalah kekhususan i'tikaf. Sebab sholat kudu di mana? Di masjid. Berjamaah kudu di masjid. Ngaji Quran kudu di masjid. Tapi hari i'tikaf mah kudu di mana? Kudu di masjid. Jadi ada ibadah khusus eta mah kudu di mana? Di masjid. Karena naon? I'tikaf. Namun hari i'tikaf cicing di jero masjid bagian ibadah. Cicingna erek kantung ke, erek liu ke, erek ngaboler ke. Cicingna erek sholat, erek teu sholat, erek ngaji, erek teu ngaji. Asal cicing di mana? Di masjid. Ya. Malah di masjid teh erek dahar ke, erek minum ke, dek sare. Cicing di masjid diniatkan ibadah, kita karena ibadah naon? I'tikaf. Catatan syaratnya aya 2. Hiji kudu aya naon? Ya. Innamal a'malu binniyat lam niatan mah boga ganjaran eta. Asik sampai sebut di mana? Di masjid. Ya. Kedua, catatan i'tikaf niatna khusus kudu di jero naon? Masjid. Jadi madrasah sah dipakai i'tikaf, imah sah dipakai i'tikaf, majelis sah dipakai i'tikaf, pondok sah dipakai i'tikaf. Jadi sah dipakai i'tikaf mah hanya naon mukul. Masjid imah masjid nanti di jero wa imah termasuk ember masjid. Anu kira-kira anu anu nikmat, anu junub itu sebenarnya cicing tina eta ember masjid. Di mana tempat anu nu kotoran, anu junub dengan cicing di ember eta masjid, eta berarti hukum masjid jeung sah dipakai naon? I'tikaf. Ya, ganjaranana jelema nu daek i'tikaf di masjid dina keterangan disebutkeun sajelema nu i'tikaf di masjid saukuran nyusuanana anak onta kainungna. Disebutna buakinna kok kodro buakinna wanita kapa saja mengitikaf di masjid di masjid kodro buakinna saukuran nyusuna anak onta kagak kainung lah tong make anak onta kainung saukuran nyusuna orok kainungna gitu. Binyol, nah, sabaraha menit atau sabaraha berapa jam, gitu. Binyol, nah, gitu aja lesot, nah, lesot, nah, gitu.
tasawuran gitu. Malah kesawara riwayat ayeuna saukuran nyusuna budak ke kailungna nyusuan anak onta kailungna antara susuan kahiji benyong tak kira sabaraha menit atau sabaraha jam geus kitu ke benyong kitu saukuran eta jelema hiji di masjid saukuran kitu bari make niatna ibadah meskipun dirinya bari sare. Maka ingat banallahu qasran fil jannah. Allah bakal membangunkan istana di surga. Nah, kumpul kunaon. Kumaha di mana? Di masjid kata sarena kudu make naon. Kumaha di mana orang ayam boga ganjaran setiap dirinya ayam masjid suruh hapus ke masjid begitu mereka masuk ke masjid kumaha maksudna ada selesai ya eta halal pokoknya Gusti sejak ibadah iktikaf di masjid bismillahirrahmanirrahim Allahumma beri dunubi wa tahli abwabal rahmati. Terus itu mah sholat ke, review ke, resare ke. Karena langsung ke masjid pakai niat tadi, ada ganjaran tadi dibangun ke naon retna. Istana di sawah. Ulah lamun make sholat ngomong euy. Meskipun tidak iktikaf sholat kumpul oge geus kumaha. Itu ieu mah nya naon? Nya sholat, nya ngaji, nya iktikaf. Tuh, jadi berarti ini sababaraha order keuntungan di mana orang sekali atuh masjid. Lamun sholat berorderna keuntungan beda sholat, sama lamun sok ayeuna niat iktikaf berarti keuntungan beda naon? Iktikaf lamun ngaji, lamun baca sholawat, lamun zikir, dan ditamahan kunaon ku iktikaf. Sebenarnya teu neko-neko ibadah. Teu kudu ribet-ribet setiap masuk ke masjid Gusti abdi sejahi iktikaf di masjid. Nah, ukur di masjid na pesa beuti. Balik deui kaluar deui boga ganjaran di situ nyamuk. Ngan lamun bus ka jero ayeuna teu make niat meskipun sampai-sampai mana di masjid dek naon dek mah dek ningiskeun maneh we. Naon sabab dari iman di wel-wel we. Kumaha majikan tuh niat naon. Boga iktikaf boga ganjaran eta. Jadi teh seorangnya. Nah, salah satu disebut ibadah adalah iktikaf. Pokok di bulan Ramadan, ieu mah dina lain bulan Ramadan oge. Dan iktikaf eta ye lamun ceuk kaluar di masjid tetel. Ya, kecuali lamun urang iktikafna ngadar. Kali mah setiap asup ke masjid dek niat naon? Iktikaf we ada abdi mah engke kaluar lamun aya pangabutuh aya gigi aya misi teu naon meskipun keluar berarti boga keneh ganjaran iktikaf alias batalna iktikafna teu batal. Nah lamun ceuk ayeuna kaluar timah dulu ayeuna lain hayang kieu lain hayang misi maka iktikafna kumaha batal dina harti ganjaranana teu tulus itu batal teh. Oke, di mana-mana keur iktikaf andai kata apakah ayeuna jeung pamajikan sare sagebruk itu mata ngabatalkeun kana ganjaran naon iktikaf. Ya, sakali deui hal anu sebenarnya mah remeh eta teh. Naon sababna remeh heuh teh sareng ge nya minang ka masjid. Nah sok. Di mana asup ka masjid sok naon? Gimana sok kita jelang dengan sawaran nama masjid mau geningan nawaitul iktikaf fi hadza masjid sunnatan lillahi ta'ala gitu. Geus we celah make we ngarana teh begitu minta suku ayeuna kana baru masjid eta jadi kelas kudu. Ingat Gusti sejak niat iktikaf di masjid ieu begitu. Kakak
sakitunya. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa barik bi sahabati wa salawati wa tabi'in lamin tabi'in tawfisan ila bidin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana syi'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali 'alin nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.